mangsa kahirupan di alam dunia. Problematika jalma ayeuna sagala rupa. Nu salah jadi bener, nu bener jadi salah. Individualis anu makin eksis, ngabudayana kriminal hirup jadi krisis. Moral eleh ku viral, rasa era kakikis. Tepaduli kadulur nu penting bisa narsis. Nempo masalah hirup tereng-sereng-se. Awak capek pikiran ge asal lalung se. Pengangguran yang gawe dugi karung sing. Mental butuh healing malah nambah pusing. Tos atuh urang bebenah sarerea. Mending oge dangukeun ieu hiji pewara. Hayu sauyunan, hayu urang payunan. Atos waktosna urang tanjakeun persatuan. It is time to be one ummah. Ayeuna waktuna, ayeuna mangsana, gawe anu nyata pikeun parobahan dina kahirupan. Ayeuna waktuna, ayeuna mangsana, ngahijina umat sauyunan pancet pageh dina Islam. Kadang hidup resah, kadang bikin pasrah. Kadang marah dengan kondisi yang buat jengah. Mencoba untuk menyerah tapi takut hilang arah. Berbenah lagi, hayati hikmah dalam kita. Sampai kapan keadaan ini buat susah? Sampai kapan kita tercerai dan terpisah? Tidakkah kita merindukan persatuan? Saling sharing kesabaran dan juga kebaikan. Muslim bersaudara bagaikan satu tubuh. Jika kaki terluka tangan ikut membasuh. Bersama hilang duka dan juga semua keluh. Pepatah Sunda silih asa asih dan asuh. Yu atuh urang bebenah sarerea. Hayu urang dangukeun ieu hiji pewara. Hayu sauyunan, hayu urang payunan. Atos waktosna urang tanjerkeun persatuan. It is time to be one ummah. Ayeuna waktuna, ayeuna mangsana, gawe anu nyata pikeun parobahan dina kahirupan. Ayeuna waktuna, ayeuna mangsana, kahijina umat sauyunan pancet pageh dina Islam. Ayeuna waktuna, ayeuna mangsana, gawe anu nyata pikeun parobahan dina kahirupan. Ayeuna waktuna, ayeuna mangsana, kahijina umat sauyunan pancet pageh dina Islam.